Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur kang jen sadaya. Mugi daramang barijeng taat ka Gusti Allah. Jembari rezeki barijeng ibadahna. Hasil naon sagala permaksudan jeung cita-citana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur-dulur kang jen sadaya, hatur nuhun ka sadaya anu tos nyupot channel kang jen, anu acan kang jen nyuhunkeun dukunganana. Pencet subscribe na, like video na, komen positif komentarna, sangkan video kang jen bisa transmasihan nasihat-nasihat dur papatah-papatah kasundaan keur kahirupan. Dina video kang jen nu ayeuna kang jen bade masihan papatah Sunda keur kahirupan, pepeling keur urang nu jadi budak, pepeling khusus nak kamurang kalih ka anak tinu jadi kolotna. Mugia video pepeling ieu aya nilai mangpaatna keur urang sakabeh makhluk, khususna urang nu keur lalakon keneh di alam dunia. Anak king ieu pepeling keur hidup, anak king benerkeun hidup tina wanci ka wanci, jaga hate hidup tina mang pirang-pirang nu teu guna sabah jeung cobi kanggo teras nitenan tina sakabeh kajadian. Jalaran pangalaman mangrupakeun guru nu utami nu baris ngajadikeun hidup hiji jalmi nu kiat, tancebkeun kasobaran dina jero hate hidup, sabab eta mangrupakeun kakuatan nu teu bisa diitung ku harga. Cuk-cruk tuluy ngarah ka asah pangaweruh tur nambihan pangabisa. Anak king kudu reueus hidup ngajadi diri sorangan. Yen waktos hidup sakabeh bakal tiasa ngahontal mangsa kahareup tur geus kawaris hirup. Dedel terus kepercayaan diri hidup, estu jaga bakal pinanggih jeung kabagjaan. Jaga jeung raksa amarah hidup, sabab eta bakal ngabalukarkeun kaduhung teu manggih tungtung. Anggeurkeun hidup DP handap asor ka papada jalma, tur kudu dijaga jeung diriksa rengkah paripola tina hal anu matak ngajaheutkeun kana hate batur. Ngarah hirup hidup loba dulur, jaga ucap, lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih bagja salamet dunia akhirat. Anak king singlarkeun sakabeh nu jadi halangan harungan ku kekuatan jasad jeung pikiran katut bebeneran, dijieun ugeran tina rengkah paripolah jeung ucap lampah. Pohokeun sakabeh nu mika cecep, ngarah jauh tina rasa panas baranan, iri, dengki, jail kaniaya kasasama nu baris ngabalukarkeun leungitna bebeneran.
anggerkeun hidup panceg sanajan mindeng gebis, margi eta nu baris ngajadikeun diri hidup leuwih kuat. Anaking jantenkeun kabeh sakuliling bungking, ngarasakeun di ajenan ngarah manah hidup tangtrem. Tur salawasna tanggung jawab kana rengkah paripola, tangatkeun yen hirup teh ngarupakeun jalan nu pinuh kahalangan harungan. Ngan hidup kudu angger pangkuh ngajalankeun kahirupan, jadikeun raga hidup nu leuwih kuat, leuwih hade estu jembar hate. Umat diri hidup sing ngajalma deheus ka ulama, dalit sareng para kiai, ngarah hirup hidup aya nu mepelingan dina nalika rengkah ninggang salah. Anaking jemata waking henteu gampang nalika nyorang jalan kahirupan, jeung moal salawasna cicing dinu datar, tangtuna ge bakal pinanggih wanci, mudun jeung tanjakan. Kudu sabar hidup nalika kurang, tur omat ulah nepak dada beunghar. Adigung-adiguna asa aing uyah kidul agul ku payung butut. Mangkade umat hidup bisi kupur, eling kudu kanu maha agung, nyembah kanu maha kawasa, turut kana papagon agama, nyumponan parentahna, ngajauhan laranganna. Tah ieu anaking pepeling keur diri, papatah keur awak, badan sakujur, inggis laku lampah nincak salah. Umat anaking ieu pepeujeuh keur hirup, anaking jemata waking dina unggal renghapan nu jadi inung bapa, kaluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna, ngarah hirup pinanggih jeung kabagjaan, kajembaran pikeun pibeukeulin dina lalakon kahirupan di alam dunya. Umat anaking hidup kudu silih asah, silih asih, silih asuh, tulungan nu butuh, talangan anu susah, caangan nu poekeun, angkat nu titeulem, hudangkeun anu ragrag, tur rapihkeun anu keur pakejeut. Umat anaking ieu pepeling, tah eta pepeling tinu jadi kolot ka anakna. Mugia pepeling kasundaan ieu aya nilai mangpaatna, jeung tiasa jadi pangeling-ngeling urang sadaya keur kahirupan. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.